Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Beuh siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa nasa kitu. Kamari ge ngaji lanu kalipu nafsa. Mang aing mah kos kitu deh kuadet, penting bae mah salat belah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan. Aing geus ngajar. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun bagus. Wah. Teu jadi ka sorga. Ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu. Atuh. Acak-acakan salat. Saya mah teu bisa husu tetep bae. Kuasa bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qur'i keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaheut teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh nya mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati
di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal. Lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji johar makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat Abu Bakar, kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah
mapah nasiga Kangjeng, sengit nasiga Kangjeng, senyum nasiga Kangjeng, capetang nasiga Kangjeng, mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah deuk mah teu nyandungna atuh, ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna, komo teu diberekna. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh. Bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh orang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Henteu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Tah, ieu teh naon. Ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh. Siti Fatimah panggil ku sahabatna saja. Iya, Ali katingalina merenung aya naon ieu? Beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh baleng mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu tak iya lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah maninggan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahoan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceulik. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai, mata akureun mantep banget. Ngongkong saeutik aduh mantep. Susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa
mulai orang cinta digedeng gegerekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan lain itu dideuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak urang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageuleun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonan ieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeuna aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah, iya lain lalagaan. Nah, fasbar bizatidin. Iya keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos itu tetap baginya nabala nukallipun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali sama kos gitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang beneran apaan aing ngaji di Cilongot la nu qalipun nafsan illa usa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana acan
kira-kira urang nu dadabud bobol kota kutane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak dek kuku mbah heula kan kitu kajen kuku mage henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu geuraung boh bararau kieu ke kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkaning dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak yana tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang mah tos di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah di kecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan say mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku so tuh ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ieu ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkulan. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heulang teu. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas deui. Geng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka sorga. Oh nya, sia langsung pengen teu jaket. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh, woi dadah ka dieu. Sia teh ka neraka aing rada kebal jadi nerakana. Emang kurang gitu. Aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cekna. Aing tukang ngoyag-ngoyag si Mbak cekna. Ka sorga kabeh geus tah. Go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul di kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngaleungitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing. Tungguan sia motor naon sia koreng nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tihela bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing
kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu siapa aing susul siapa aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya panyakit-panyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubel jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek terus gitu tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Eueuh syirik dengki pidik teu aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu. Ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh nanaon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tah beueuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusipan kunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah ku urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui jadi parawan deui jadi parawan deui berubah-berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis
henteu bur henteu angger banget urang pa ieu kos kieu isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang gua larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun jadi ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganana urang kabehan asup ka sorga beuh nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga buh munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji bae nu nyelap ayo si Edi ke mana? Orang di sorga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak. Coba teangan, coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh, wah tuh, cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ke budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Ih, bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu panjana. Sakola pan bebeja nama ka guru. Heuh, orengan teu asup-asup. Di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah bener ih anak abdi ya malaikat ya anak tuh pokoknya mah neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napon di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduhage satu nya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu oke jawaban mana pananya di itu aya sia di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajen lah kedan dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikeun nyabok
ninju ngarengkas baheula keur ngora can geus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikeun urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur. Masya Allah urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran urang kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya surga aing melga mantap kan ngeunaheun da jeung Allah tapi urusan jeung manusia mah teu bisa kitu Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka kaki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura ku aing jadi teangan keur di dunia saya kepanggih na jasa telepon mailbox melulu malah lakona aing nek datang ke paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ya ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus na dikecopot paneta urang aduh rugi jasa rugi nuantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus di dunia na salat na rajin puasa na rajin maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazaliman jeung batur jeung kizae di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteumbeuhkeun ka nyana ndeu kumaha deui ya neraka tah ieu mentak si hadeun mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu teu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek cenah segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh bajeloba ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minan nas tu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah patali jeung janin kamari lamun aya jelema ngan aya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamatin cacat mun aya abid bayar ku abid abid na cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta udah dampak gagah naon bae bisa nya nama kita nyupir bisa kita macul bisa
kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awakna apa ganjalnya nemu siap baik hebat tuh Pak Habib kita gitu nungguan warung cincin mana pan aja lu mati nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh ai cincin nya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibetnya nama cincin sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar kunya sibet eta ngaranna kos kitu teh geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh pelayan model kos kitu kos tukang bas teh lamun kadelna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kocrek ragajina nang melikeun urang dikikir deuk iraha majuna menang datang ke jam 2 nyeun gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideleng isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 tas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskeun salah aya hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng waktu nuku urang geus dibayar waktu da sapoe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atung ge aya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh bingung-bingung ka aja nyana daek mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal kitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sadaja dicokot ge Masya Allah iya di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tah zadeukes eureunan bae sok aju dibeleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa kuayu mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di kitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah kasih betan aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi kuari dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa eutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ke Mesir lumpat ka gitu naon ngaranna Irak
Turki, aya nuka Eropa, aya nuka Amerika, Yahudi. Nah didinya nyana nungtut hayang boga negara teu boga negaranya nama kuari nungtut hayang boga negara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ke kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi. Urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan di per detik ieu urang muasi keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mau ngabangunan terus bae bakal parucul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu Sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain ya sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah anu bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski ya kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang Rengkas terus dari itu aja kumaha ada karuana mantap persiapkan calon-calon tuh ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh nagara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK kuari mah diturunkeun PAUD Masya Allah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba
sing hade iman keyakinan di akhir masa gilek sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah asup ka imah sahabat kayak gede arah asup ka imah kumaha maksud fitnah teh arah asup ka imah kuari ka harti kurang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arah asup ka imah urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh komo kuari internet loba jasa kuari nu ngagu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji kuari mah di internet aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaf lah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah dituna torikoh teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya na boga guru Syekh Google ya Allah wah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan Masya Allah aya nu hahakekatan Gusti Allah batak sih ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual ji akhirna jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain jele dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruhlah geus kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nangkepnya na malah aya nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya enggak apa-apa dah didengekeun urang babacana badudak badiduwe kajen geus Korenganan, waduh, bandar koprok, Masya Allah, ngaku jadi kiai. Oh, masalah guys, apa? Jarugi dah kan sakit gitu dong, paling berkat doang, sama. Tapi pan lamun geus ngaku polisi, nangkep di jalan, dibawa tepugu kemana na abri dan lain sebagainya. Iya kasus-kasus gitu pan pohara. Ayolah kuari mah geus para salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu keur kagok teu keur kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantap puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan mah nya atuh datang ka ditu teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran da geus atuh ke situ geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleu tah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur
aduh ya Allah ya Karim. Jalinal yahudiyu awin nasraniyu gilaka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina. Waduh, Agustina mah teu mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atau Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu berseteru dina agama beda kitab. Yahudi mah Taurat, Nasrani mah Injil. Tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener. Mun nya ge Yahudi nya kelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah. Percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya. Itu keneh dina Injil. Mun nya ge nya kelan Injil nu asli dijelaskan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif. Dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga. Kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam, di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam. Ieu keanehan teh sok tara rimbul bae Masya Allah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika. Di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran. Di sisi lain di nagarana ribuan warasup Islam. Eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Karim. Timiti ledidai dibunuh karena asup Islam. Kabelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa, bahkan siap dek jadi presiden. Jahat orang Amerika. Dipayahan teu ngan kos robot suntik. Kabelah dieuna terus gitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae. Masya Allah kan kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana boro-boro di negara tetangga. Di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak bahkan dituna Talibana terus-terusan di gempuran muncul jeung kuat lain lalaga. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke kuari ada bingungan luar biasa. Jeung hese di peranganana. Hiji berarti kudu di perangan ku umat Islam. Nyeun lah nyana ngadidik ISIS. Be aku ISIS mah tuh kuari geus puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Be aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Iyalah tanya keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti itu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya.
coba ayo maksudnya ISIS di mana Kiai ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri ISIS beneran aya tah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu eta keur carita urang sangat khawatir tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah ngan tetep ai besi mah asah besi kuari nu boga besi asah nu boga gitu naon ngaranna cimande asah ulah kakerpekan bepuguh pake perang coba kuari anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe permainan kalong wewe aya eta asah ya cimacan bangsa nu karitas besi ge suruntul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara maksudnya sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya nama kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararaya Allah susu kuloba-lobana di urang lomba geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang beak Cikupa bojong beak Blaraja jisa Tangerang baik kan di luar negeri bapak saya etik jelema saeutik di Arab baik urang neuli jelema sakitu-sakitu bae di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ai ka Arab teh tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa waduh budak amal leutik nyaho tuyul nyaho budak jelema ih loba jasa takos gitulah Yahudi da ieu keur carita wal janinul Yahudi wa yawe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sawu guratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurah kasolusi guratu muslimin seperti lu gurah jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagal mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna waktu keur dibakeun ka Sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku Sayyidna teh bisa harga teh 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka Sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante si eta asa aing mah mang bangun teu bari sangitung teh
mun bisa ngitung ya rugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah, duitna 100 ribuan dikembalian kunyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar mal kebal tapi rarang sadat mal kebal rarang sadat tuh ya seperti harga ya oh ya harga teh 10.000 merenya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetep rugi kayak datang deui ka kiai Waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitna 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia moal kebal da mah ngajual imah hujanana anu bagus papan lain kitu berarti hargana oh iya harga 50.000 mere duit 100.000 kan tah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saeutik giliran nu boga apa dia kembali nasek oh lupa saya tuh emang ngarah gitu udah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak teh jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mana ge make truk bae jana ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mana ge make 08 bae ka Jakarta ka mana ge 08 bae manehanana geus sesep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh ieu jadi ieu naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus belah dieuna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta harese geus mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun so teh jana teh teh ku sabab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teh nyahoun jerona
ayo terus ya kembangkan kemodernan sia datang ke paeh kayak kadele kayak dijerokan kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi awas ya ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh Fathul Muin atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun ja pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu sorangan kege okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus parahe nu ngorakan teh rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap ulama anu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli ulah dilayanan menang sia Muhammadiyah menang kajian kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam teh mah lah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah mah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabedah itu nasa etik naon teh belah ditu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu aya sakolahan teh tah eta dinya bejakeun ka kitu menang gitu sia menang geus ulah hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu enak naon rek masantrenkeun anak deudeureus ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ieu nu hiji mah belat jasa ieu lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus aduh normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salafat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian ayeuna nama pan isuk-isuk cau sore-sore aung ugu pasantren salaf ge asal geus kena Golkar bae atuh geeusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha teh sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deuk paeh bae tapi aya sih anu aju mikir ieu aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh rek tobat bae ya ulah aju saasup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sia eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tetep ceuli kiai Golkar khusu tetep ceuli saha anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari eta khusu mah jak kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh jak khusu teh zahir cak nu busa mah cek orang nu teu bisa khusus teh batin cek nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelas jana mah khusus teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad embung ngamamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah
beja Imam Ghazali ka mana mak batur mah makmum tapi adi sorangan teu panggil mad batur ngamakmum ka kakak sia Aisyah henteu malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali adi sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura bener adik kula gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya tu katara jelema teh katara ya ku ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayahoan kan ku urang atuh kayahoan gampang teh kajian ku mah ge sia hareudang ya jahoan bae nyahoan ka deuleu ku aing kabelah dia aja lah mengalentuk bahasa saya gerbeting mantes daun emang mantes daun emang kan nyawan kan saya tunduk kan nyawan lain nyawan itu kadele sekolah ucing nundutan nyawan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapi lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolot nakeun gitu tuh kajarahoan tuh kabeh tuh zahir geus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadele ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantak jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok kitu bae sih ka aing teh gak percaya sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mentek kula nanya bah eta sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban gua lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum tadada hartina lainna naon sing nyaan nol keunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang yes ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk esa kok kehijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cekeuna teh batur aing pantes embe ge kieu kaharti ku aing orang mantek sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batung apa aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deureuss kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai guari je di aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta Masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae
halang Kiai Salap ya tuh sabae bebas-bebasan deh. Sebab naon? Kiai Salap mah zahirna doang, batinna mah ka Allah. Atuh poho lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh. Kiai Salap mah batin mah ka Allah, zahirna mah jeung manusia. Kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu, rukun salat, jerona mah teu hayang ka Allah nya nama. Mantak lamun diondang ngariung teh embungeun. Lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh bagus gitu mah sapi teh mah. Tah goreng amati coba gitu amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung Kiai Salap kotok jeung kotok embe jeung embe. Tah tapi lamun deuk sadar geura sadar lain cak ulah kula menyampaikan Imam Ghazali sadarkan, lepaskan gara-gara anu urang aya di mana posisi teh jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kemodernan lepas urang hiji teh butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki Salap lembang lamun deuk ibadah ka Kiai Salap moal aya nu nanya ka Kiai modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun ku kumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka Kiai modern pasti ka Kiai Salap mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus disodakoh kan kemana sodakohnya Kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak Kiai berarti jurig dunia tuh Pak Kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh mah Kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep di Penta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwanya namu alap saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana
maksudnya jadi tahaju bae terjemahkeun Gus ya ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dieu tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya nang geus sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyanana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia-rahasia lah di enggak wallahu a'lam bishawab urusan Trisno mah tuh itu. Nah, wajanilul yahudi awin nasrani kila ka muslimin wa kila hadarun wala sauguratun ka thuluthi gurati muslim warraqiq usuki madhum yawmal jinai wa kila al ijhad li sayyidah pain kanat maqatan lamun maindungna maqtu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluarti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya parargat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah kana ieu 10 asobahna nurutkeun cikaul azhar faslun wallahu a'lam bissawab.